Wilujeng sonten kasadayana, abdi Syifa Khalidia Nurrahmah sejang ngalaporkeun kaayaan nu nuju lumangsung di Bekasi, di mana Caah Ageng nimpa sawatara wewengkon akibat hujan ageung nu ngagebret di Jabodetabek salami sababaraha dinten kapengker. Cai nu luber ti walungan Cikeas sareng Kali Bekasi nu kenging kiriman ti Bogor langkung parah kaayanana, ngakibatkeun jalan teu tiasa dianggo sareng ribuan warga kapaksa ngungsi ka tempat nu langkung aman. Numutkeun Badan Penanggulangan Bencana Daerah atawa BPBD Bekasi, luhurna cai di sawatara titik dipikaresep dugi ka langkung ti 3 meter. Malah aya sababaraha rorompok warga nu kakaem dugi ka ukur bagian hantepna nu katinggali. Dugi ka ayeuna, upaya evakuasi sareng bantosan teras dilaksanakeun. Nangging warga miharep supados pamerentah kota tiasa enggel nyandak langkah konkret sareng berkelanjutan kanggo ngatasi masalah caah ieu. Kumargi kajadian nu sami teras-terasan kejantenan. Bapak Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, dina kateranganana nyebatkeun yen caah ayeuna mangrupikeun kajadian nu hampir rutin kajantenan unggal 5 tahun sakali, ngarujuk kana kajadian nu sami dina tahun 2016 sareng 2020. Para ahli nyebatkeun yen gancangna pangwangunan di Bekasi nu ngirangan daerah resapan cai sareng sistem drainase nu teu acan mampu nampung volume cai nu ageng mangrupikeun faktor utama nu nyababkeun caah ieu. Sakitu wae laporan abdi ti Bekasi, waktos abdi jeung tim angkat ningali anjeun salajengna.